Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Selena, pencinta cerita Sunda, terlebih dongeng Sunda versi Mang Dinamara, sahabat di mana bae alamatna. Kumaha daramang wargi Selena? Pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina, aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipihara pusim kuring siang kalayan. Wargi Saleana ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kiliksa di Sumedang bagian anu katujuh kanggo dinten ieu. Hanca urang katujuh bagian anu kagenep urang masih nyarioskeun Sarip jeung Mansur harita nu ting kerebek dina leuwih. Kumaha lajengna carita wargi Saleana mangala. Jadi jeung ngadengkeun eta-eta landung pangberahmana. Gujubar duanana harita tera gerak deui pating kerebek dina leuwih. Dina kayan kitu Kunti henteu jempe pating cikikik siga ngalobaan. Ditambah ku surat cai jeung krisik anu pating saleor kawas ngahaja ngabibira ka Mansur jeung Sarip. Nya tungtungna anu duaan teh beak tanaga henteu kuat hanjat ka darat. Nya kapaksa ngeueum dina leuwih bari ngararasakeun kacape. Mansur jeung Sarip pasrah lantaran ngarumasakeun geus eleh teu bisa hojah. Rep duanana parireum jigana terek kitu rek ieu oge pasrah sumerah taya niat rek ngalawan. Tapi aneh dina kayan kitu dumadakan awak Mansur jeung Sarip jadi harampang. Rasa tiris leungit, rasa nyeri nya kitu keneh. Berai-berai kayan didinya jadi caang. Tapi lain caang berang, daya mengan saukur remeng-remeng kawas kasorot ku bulan. Mansur jeung Sarip curing hak terus hanjat kana batu, tetela ayeuna mah mani babari, ngan sakala cat gek duanana dariuk. Kasieun geus eueuh kacape sirna. Rip, urang teh di mana ieu? Ceuk Mansur bari ngareret. Teuing atuh. Kuring ge teu wawuh ka tempat ieu mah ieu. Duanana patinggal ieu kawas jalma anu kurang hideng sabab di dinya teh asa aya dina pangimpian. Barang keur kitu jebul aya nu datang dua lalaki jangkung badag badagul jeung dadag nakar beungeutna bosongot malake baju jeung calana hideung dadana buligir nembongkeun bulu. Hei Mansur, Sarip, hai tuturkeun kula andika ditangkep. Ceuk eta dua jalma bari nulak cangkeng teh datang-datang molotot harita ka Mansur. Ka Mansur jeung Sarip nya puguh mata kriwas. Duanana taya nu ngajawab kala olohok bari heudeun. Hei, kunaon kalah ngahuleung ha? Hayu nangtung. Tengah gugur rasakeun hukumanana. Ponggawan tadi ngomong nyabut gegendir, dicekal ku leungeun katuhu ari dengan kenca tutunjuk. Nah hama karek nangkap kuring. Naon dosa kuring duaan? Urusan dosa tanyakeun ka jaksa nu bakal mariksa maneh. Nu penting maneh duaan katangkep kudu nurut kana parentah kaula. Ceuk punggawa bari ngulang-ulang gegendir. Moal ngagugu ari teu puguh mah nada teu boga dosa kuring mah make kudu ngagugu ka maneh sagala. Ceuk Mansur bari ka kerot ambek ditewak teu bobogoh mah da teu ngarumasakeun boga dosa. Nya kajun ari keukeuh rek banal mah. Tapi ulah kaduhung mun ku kami disiksa maneh. Cenah pokna bari ngayunkeun gegendir. Hiu kebro kana sira Mansur atuh bari ngoceak Mansur teh. Terus nyuuh kana batu sirahna lieur jeung asa remuk. Tapi barang dicabak anggar keneh buleud. Aduh, tulungan Rip. Sirah wing dibamu kegendir euy. Aeh sugan ku dikadek manusa teh nya. Keun urang podaran da wani kuringa euy Sur. Ceuk Sarip bari jung nangtung sarta terus manehna ngalugas bedaug seak cekok ngedek pingping ponggawa. Tapi aneh
bedog teh ngampul sarta nu dikadekna kalah kangagak-gak seuri. Ngeulah heuy. Asa dipencetan kudu kitu mah. Sok sing seumeuh ngadekna. Kami geus lila dari pencetan. Ceuk Ponggawa bari seuri terus ngadeukeutan. Berai dadana dibuka leuwih lebar, bulu dada nu kandel maning awid-wid bisa dipake nyayang ku manuk piit. Sombong sia, mudar jurig, ceuk Sarip bari narajang di bedogna dikadekeun kana tuur Ponggawa. Betrak burinyai tuur teh bijil cahaya teu beda jeung ngadek wajah. Nanaunan maneh teh jelema megeus teu kudu balelewa ih. Mending ge nurut ka kaula. Sabab lamun teu nurut bakal narima hukuman anu berat. Wah, nurut-nurut lai sero. Sudi aing ngama nurut. Rasakeun ieu. Ceuk Ponggawa bari nunjukkeun gegendir ka Sarip. Terus ngagorowok nyebut heuras. Harita kene awak Sarip jadi heuras, hese usik jeung hese ngalieu. Atuh bugu Sarip teh kacida kasiksana sabab awak teh asa dibarogod ku tambang. Aduh, ampun Ponggawa, kami ulah dikieu-kieu. Cageurkeun kami. Heug, ku kami rek dicageurkeun. Tapi kudu ngagugu ka kami. Tangtu kodi ngagugu asal cager deui. Cager sia. Ceuk Ponggawa bari ngantalkeun gegendir kana sirah Sarip. Nyaredak sakala Sarip cager deui cara biasa atuh jadi susah Sarip teh. Ari hate mah ridho nyerah ka musuh. Ngan orokaya teu kuateun ngayonan pangawasana. Ulah loba pamolah Rip. Udah urang rumah sahengker euy. Gisela pasrah ngan ulah poho ngadoa kana Maha Kawasa sanggan urang ditang tayungan. Ceuk Mansur ngahareos manehna teh micieun tanaga anu teu puguh. Tadina mah panasaran sur euy. Aya ngalawan heula. Nya ari geus puguh kieu mah. Aya halanganna pasrah ge. Montong disarada wae sia. Lumbang. Ponggawa marentah panonna molotot huntuna kakarot jiga nu ambak pisan. Mansur jeung Sarip teu baha sabab ngarumasakeun geus taluk. Atuh kapaksa ngagugu kana parentah Ponggawa. Lalimpang jiga tawanan ngeluk tungkul bari jeung bingung. Jalan nu disorang meni ngemplong lempeng daya hahalang. Kenca jeung katuhu loba tatangkalan, tak bisa eutik ge daya nu oyag jiga dina gambar. Sanggeus Mansur jeung Sarip oge heraneun tapi teu loba carita. Sanggeus kira-kira setengah jam limpang, serog galawang saketeng dijaga kedua Ponggawa jarangkung gede. Malah mawa tumbak jeung tameng. Eta Ponggawa ngahormat kanu ngaliwat. Mansur jeung Sarip malas ngahormat tapi teu kanyahoan anu neke harita ti tukang. Lain ngahormat ka maneh sia, tapi ka kami. Kitu pokna. Orang si Ponggawa teh manehna di nagara eta kawilang gegedugna. Atawa gegede nagara nu matak gulang-gulang ge ngahormat. Cik atuh sing sopan. Kami teh ku indung oge tara diteke. Ieu sirah teh gede pisan karamatna ieu teh. Tara ditakateke. Ceuk Sarip bari ngaliuk. Bere Ponggawa molotot bari kakerot. Sarip sieun gewat limpang deui jajantung ratu. Ulah loba omong atuh Rip. Keunai kumaha manehna we lah. Urang mah kudu wayahna. Samkeun jadi tawanan ieu teh euy. Mending ge gugu ka hayangna lah. Narek dibawa ka mana cenah urang teh. Nya Sur. Keunai urang turutkeun nya lah. Sugan aya gunana. Ya heueuh kitu urang gugu lah ka hayangna.
alasan ulimpang tegis nepi ke haji tempat nu rame. Paseliwar loba jalma, kalingena mani ribut mata kaur, ngan aneh basana teu mata kaharti. Jalan butbat, imah-imah ngajajar mani ngaberes. Di hareupeuna loba tatangkalan mani araus. Aduh, negara naon eta ribnya? Ceuk Mansur harita nanya. Negara mana boe? Mana boa? Cek Sarip. Beras kaji parapatan. Didinya aya ponggawa anu mawa gada. Panonna toleh rarat-rarat. Malah ka Mansur jeung Sarip ge maniti popolotot. Tapi ku Mansur teu dipalire jongjon bae manehna leumpang. Ya akhirna harita anjog haji wangunan anu luhur jeung tohaga. Di lawangna dijaga ku gulang-gulang duaan, mawa gendir jeung tameng. Matana buncelik jiga nu hayang ngarekep ka Mansur jeung Sarip. Rip, urang teh dibawa ka karaton euy. Karaton naon nya? Ceuk Mansur bari alak ilik hayang sidi kana wangunan karaton. Karaton jurig meureun Sur euy. Dari negara manusia mah malayan kieu atuh tuh tempo. Gulang-gulang lagi juga jurig. Sarip nunjuk ka gulang-gulang nu ditunjuk ambak meureun. Jolat-jolat nyampeurkeun bari ka karot. Hauk nyarekan lak-lak dasar. Mani bari tutunjuk kana irung. Boga bae Sarip mani ngaguru glewaseun beungeutna pias. Megeus montong loba lelewa. Ieu manusia disaur ku Kangjeng Raja. Rek ditibanan hukuman sabegeus ngalanggar aturan di nagara. Ceuk ponggawa nu mawana nyare ka gulang-gulang sangkan ulah ambek. Bus ka jero karaton Mansur jeung Sarip mani sing payongkon didinya mah aya rasa sieun jeung era cenah. Beda di jeung di luarin karaton. Serog kana kursi gading gilang kancana. Urung ngempur cahayaan ditaretes kumas inten berlian. Ponggawa harita diuk duana nage atuh Mansur jeung Sarip ge nurutam ngajalemprak sila dina aketip numpuk. Tegung sila torojol aya nu bijil. Hiji jalma jangkung badag make makuta anu hurung ngempur. Cahayaan matak serem. Pating kerti pikaluceun. Gek eta jalma teh diuk dina kursi bari ari ponggawa nu dua nyembah mani bareng. Sioreng nu kakara jebul teh ratuna. Ponggawa, saha nu dibawa ku Andika ka dieu? Aya urusan naon pangna dihadapkeun ka kaula? Kitu cenah ceuk ratu bari mencerong ka ponggawa da ka Mansur jeung Sarip mah ukur ngareret ku juru panon. Nun Gusti, hatur tingali. Ieu dua manusia parantos ngarempak palaturan nu aya di nagara urang. Atuh sajabina ti kitu aya pangaduan ti paman jaksa yen ieu dua manusia geus cidra janji. Kitu cenah ceuk ponggawa mani jentre jeung Daria nyaritan. Atuh bugus Sarip teh jeung Mansur keuhereun. Sabab teu rumasan nyieun salah. Hei ratu, ulah percaya ka ieu mangkaluknya. Sabab kuringah teu rumasa ngarempak palaturan di ieu nagara. Apan geus pugu nincak ka dieu oge kakara ayeuna. Tapi nahabat didakwa kitu teu kaharti teuing. Kitu ceuk Sarip cenah bari tutunjuk ambek dituding ku nu lain-lain. Hei manusia, montong culang sia. Ieu aya di mana? Ih nyaho teuing teh nyaho. Buku kami rek nanya di mana ieu teh? Na di negara jurig atau negara siluman? Ceuk Sarip teh aya kasieun. Nyaritana bari molotot ka eta ponggawa. Ari ponggawa teu ngomong kalakan neke kana sirah bari ka kerot. Jiga nu garegeteun pisan. Aya ku goreng mimilikan ieu. Metingang ditekean we teh geuning. Aduh.
Arianun sakadang Ponggawa jika sentimen ka kuring teh euy cek sarap bari peden cek sarip bari mendeli ka Ponggawa aduh mun kongang mah yang nyiduhan urang manusia coba jawab pertanyaan kaula Andika teh saha ngaran di mana asa naon sababna los-los ka nagara kaula cek ratu bari netep ka sarip ari Ponggawa teu manieun ngomong deui mangga Kangjeng Gusti kuring rek dijawab ngaran kuring teh Sarip tah ari ieu sobat kuring ngaranna Mansur asal ti lembur Jati Putri pangna los-los ka dieu dibawa ku para Ponggawa karajaan tah kitu sababna mah cek Sarip tatag nyaritana salah lain kitu kaula ge nyaho sorangan Andika teh kumaha nglampreng ka nagara kaula teu karana aya izin bisi Andika teh nyaho leuwih nu dipake ulin ku Andika teh sabagian dina kakawasaan kaula jadi Andika duaan geus ngarumpak larangan asup ka nagara kaula teu karana aya izin bari jeung kumawani jalir janji nada teh kungsi janji jeung anjeun kuring mah cek Sarip bari karung sabab papanggih ge ka kara harita jeung eta ratu bala Mansur ge heraneun harita pok melu nyarita leres pisan ki ratu kuring ge teu boga salah sabab teu masa nyieun janji jeung ki ratu gening kitu urang manusia emah sok boho kana janji tara iatna kana ucapan sorangan ulah gitu apan urang manusia leuwih nyaho jeung leuwih apal yen jalir janji teh dosa gede sabab janji teh sarua jeung hutang ari hutang wajib dibayar tapi nah Andika begitu peta cek ratu bangun bendu panuna molotot kanu duaan ke ulah wakan uding nu lain-lain cing atuh sebutkeun heula kasalahan kuring nah jadi janji kasaha jeung iraha deui cek Mansur bari pepeta bakat ku hayang jentrek lamun kitu mah memang perlu bukti ke kaula rek ngadatangkeun saksi ngarah engke bisa jentre jeung nemrak Ponggawa silakan dieu ki jaksa cek ratu ka Ponggawa nyembah terus ngareos rek ngisulan jaksa teu kungsi lila geus balik deui bareng jeung disebut jaksa teh si horeng jeleman mah oncor teh nu ditah ngagotong dongdang ka Mansur jeung Sarip puguwe duana lagi manis colohok sabab teu disangka anu ditah ngagotong teh aya di dinya nauh timbalan Gusti ieu abdi dumeheus nyumponan panyaur cek jaksa bari daku nyembah ka ratuna diuk jaksa kaula rek tumanya unyuk semangat ngiringan sapangeus tangus nih ari ki jaksa fungsi tepung jeung eta dua manusia kang tenan margi nyeu pisan jalir janji teh nyeu pisan ninggalkeun barang kintunan abdi moal kasamaran da apal kana lupang jeung banegana cenah jeung dadeganana Gusti cek jaksa bari ngarelet kanu duaan atuh bari ngahuleung Mansur jeung Sarip teh saeutik ge manehna teu ngartieun oh jadi kitu syukur hari kitu mah ke kaula rek nanya ka manusia naharu masa atawa henteu ratu harita melong ka Sarip nu dipelong jadi deg-degan jajantung mani ratu tutunggulan
Margi sadena pencinta cerita Sunda telebidanging Sunda versi Mang Dina Mara nuju ngadangkeun nya cerita Sunda langet ieu wargi. Sahawe nya di mana wae anu mikaresep tangtos kana ieu dongeng. Urang lajengkeun atuh wargi cariyos silih belaan karangan Bapak Atana Pikileksa di Sumedang. Bagian anu katujuh wargi mangga wilujeng ngadangkeun ka salean nya. Sarip jeung Mansur andika wau atawa henteu ka dieu bari nunjuk ka Ki Jaksa teh wau tapi saliwat da wauhna peda manehna nitah ngagotong dongdang ka kuring tak kitu ratu narumasa geus jalir janji henteu teh lumasa jalir janji ih tete bana Kedaik ngaku kana kesalahan. Piraku maneh teu inget. Aban maneh geus janji rek ngajajabkeun Ki Jaksa nepi ka nagara Karangsagara. Tapi naha babawaan teu ditepikeun. Jeung dina hak make kumawani muka dongdang. Cik jawab, rumasa atawa henteu? Sarip jeung Mansur silileret. Eueuh ditanya urusan eta mah. Sabab memang rumasa geus muka dongdang teh sarta rumasa henteu nuluykeun kawajiban da bugusieun ku rorongkong nu aya dina dongdang teh. Ki Ratu, kuringat aya niat rek jalir janji, pangna aya kajadian kitu teh salah Ki Jaksa keneh. Da atuh make ninggalkeun. Apa geus puguh kuringat teh apa jalan. Jeung can nyaho we kana tujuan. Jeung diburuna nu saraju teh lain duit buktina masih sitauk nu aya hargaan. Terus kuring teh muka dongdang ari breh eusina rorongkong jelema. Nya sieun kuring teh terus lumpat tak kitu sababna mah. Ceuk Sarip nerangkeun sanyana tapi tetep teu ditarima ku ratu sabab keukeuh dianggap salah. Nah make sieun ku rorongkong ari maneh rorongkongan hirup teh bisi maneh teh nyaho eta teh barang nu kacida gede hargana pikeun di dieu mah mun eta barang teu kapanggih kapaksa ku digantian ku rorongkong maneh. Ku digantian ku kami terus dinajis teh moal dibikeun rorongkong kami mah si teu uyahan teuing. Cuk Sarip jadi nafsu asa dihina jeung dicacampah. Maneh bisa baik najan rek ngomong naon baik tapi putusan kami tetap muarubah. Maneh kudu ngagantian eta rorongkong kajaba lamun sanggup nyokot deui anu tadi ditinggalkeun. Sarip jeung Mansur silileret duana ngarasa bingung ngadenge kitu mah. Tapi kulantaran kapaksa pok Sarip ngajawab, "Heuglah, kuring sanggup ngambuktikan dia eta barang jeung dongdang. Tapi kuring hayang nyaho heula ngaran Andika jeung hayang nyaho kana ngaran ieu nagara." Hadi, kugawa rek dibejakeun. Ngaran kaula Ki Buddha Sagara. Ngageueuh nagara Karangsagara nu ngawasa sakumna rahayat sero. Ari barang digotong ku maneh duaan. Eta meunang meuli ti ratu anu calik di sagara hilir. Rek dijieun mas kawin kana kaula anu ngaran Pangeran Serekalana. Anu geus paheut pasini janji rek ngahiji laki rabi jeung Nyimas Giringsing urang nagara Nagapertala. Kitu anu sanya nama. Ceuk Ratu nerangkeun sagala rupana. Atuh banding ngajenghok Sarip jeung Mansur teh leuwas pacampur jeung atoh. Lantaran anu keur diteangan teh bet aya haripeunana. Ngan hanjakal maranehna keur njang haripan hukuman kudu ngabuktikeun di rorongkong teh. Nuhun.
kuring jadi nyaho kana ngaran ratu jeung nagara. Tapi ayah hiji nu rek ditanyakeun teh. Nah, nya Ratu Sero teh ngagem batu nu disebut Merah Dalima. Mun nya mana buktina? Naon hasiatna? Bener. Kaula ngagem eta batu. Tapi moal dibejakeun panjang lebar. Sabeta Rusia kaula maneh teu kudu nyaho. Tapi jelas ayahnya, aya di kaula. Lakadala aya milik sur euy. Teu kudu saneangan euy. Tapi kumaha ngarebutna nya? Oda meureunnan kudu sanggup nalukeun ratu. Ceuk Sarip ngaharewos ka Mansur. Ulah kita sarupateun atuh Rip, pikir heula sing lantip. Keun sabar lanan. Urang neangan heula akal nu hade. Tembal Mansur. Nya kitulah mending ge urang guguh heula pamentananya. Ngara kabeuli hatena. Nyokot dongdang urang sanggupan da moal hese neangan. Tah bener kitu satuju pisan. Ratu Sero jeung ponggawana Jarempe ngabandungan omongan Mansur jeung Sarip. Sanggis anu duaan jempe pok deui ratu teh ngandika. Kumaha putusanana? Narik ayeuna indit nyokot dongdang atawa rek digantian ku rorongkong maraneh? Is, moal rek ngagantian da kuring ge butuh keneh. Ayeuna mah kuring minta waktu rek nyokot di eta dongdang. Susuganan aya keneh dina tempatna, tapi kuring teh aduh. Da apal jalanna? Na ka mana atuh jalanna? Babari. Rek dijajabkeun ku punggawan tadi. Nya hayu atuh. Ceuk Sarip bari jung nangtung leungeunna ngaragamang kana perah bedog bisi leungit. Punggawa jajabkeun ieu manusia ka tapal wates. Unjuk semangat Gusti. Nya atuh geus kitu mah beral bae harita. Arindit di Mansur jeung Sarip limpang ti heula. Dituturkeun ku ponggawa anu dua teh. Sajroning limpang teh nu nyarita mani jempling mata keun. Nya akhirna reg sararea eureun lantaran dihareup aya bilik batu anu ka sidaluhurna. Sarta ka dituna poek mani merdong, Mansur jeung Sarip teu loba omong, ukur molohok neuteup ka hareup. Tah, ieu tapal wates nagara kaula. Mani duaan ngalepi ka dieu dijajabkeun ku kaula. Jung geura inip teangan barang disumbutkeun ku maneh sing nebikeun ka beunangna deui. Cik ponggawa, aduh, naka mana jalan pangbadikan? Apaan dihareup teh poek ya teh? Jebaya bilik batu nu sakitu luhurna. Kami mah teh nyaho jalan ya, aduh. Moal bisa neangan dongdang. Cik Sarip bingung, da nya teh nyaho jalan teh ya. Beureum. Leup Sarip jeung Mansur harita teh parereum. Jep kayaan jadi jempling tengah denge nanaon. Sajongjongan mah Mansur jeung Sarip teh teu wani beuntak sabab can aya parentah di punggawa. Tapi di dagoan teh teu aya wae mata kesel nungguan nu akhirna Sarip harita beuntak. Barang breh Sarip celok bengong lantaran manehna geus aya di sisi leuwih. Serta harita geus beurang deui sora cai nu nyurug manisea jeung ngaguru budahna jiga ngagolak sisi leuwih nyareng kedong matak sieun. Ai geuning aing teh di dieu keneh. Nah di mana nagara Sero teh nya? Jika nama di dasar leuwih eta atawa di guha eta tah handapkeun gawir cadas. Ceuk Sarip ngomong sorangan bari mureleng kana gawir cadas sisi leuwih beulah kulon. Harita Mansur heraneun sabab ngadenge anu ngomong sorangan, berai beunta bari ngajenghok sabab geus aya di sisi leuwih. Aya di mana urang teh Rip? Di sisi leuwih.
anu kamari keneh wae Masur. Aneh euy nya. Mun kitu mah urang teh tas nyaba ti alam siluman atawa ngimpi gitu. Mansur jadi ragu-ragu sabab tas nyaba ti alam samar. Moal nya aya ngimpi babarengan euy. Ya mah lain ngimpi tapi tas nyaba ti alam siluman meureun. Cik, ingat-ingat kumaneh. Tas di mana ari urang? Nah aku jeung ingetan kuring atau henteu? Urang teh disaur ku Ratu Sero. Dituding jadi janji. Tah bener gitu. Jadi jelas urang teh lain ngimpi euy. Kuring uga kayakinan ye Sur. Ye nagara Sero teh jauh ti dieu euy. Di mananya? Sari parida penasaran, hayangnya hojalan ka nagara Sero. Masalah di jero leuwih euy. Atawa dina gawir cadas aya guha. Nya puguh kuring ge boga pikiran kitu Sur. Kumaha atuh nya? Urang tempo atuh yeuh ah. Sugane tepung di jeung Ratu Sero urang rebut jimatna. Is. Ulah kitu atuh, Rip. Urang teh geus boga janji jeung Ratu Sero apaan? Yen arek neangan di barang nu dina dongdang teh. Nyaina mah urang jalankeun heula eta. Ah. Ngara urang teu dituding jarir deui. Tangge tangtu bakal papangi di jeung ratu. Didinya mah pekaerekna janek diajak tarung ge lah. Ceuk Mansur dari anakan. Heueuh nya hayya tuh ah. Urang neangan dongdang. Beral harita duanana limpang, ayeuna mamapai walungan kahilir, rek neangan dongdang nu kamari ditinggalkeun. Sajroning kitu teh duanana mikir, neangan ceranu hade pikeun ngarebut jimat Ratu Sero. Sabab tadi geus aya katerangan yen merah dari mate aya di ratu. Tapi can manggih akal lantaran duanana ngarumasakeun yen teu boga ilmu nu cukup. Ukur boga kahayang jeung cita-cita, nya tungtung nama duanana lalimpang bari neangan dongdang teh. Palebah mana dongdang teh nya da asa teh jauh ti dieu euy, Rip. Tapi nah teu kapanggih wae. Mansur alak ilik neangan dongdang. Basa urang eureun teh aya tangkal tong-tolok euy, keur kembangan. Deket leuwih nu aya tangkaloa. Nya tuh itu tangkal tong-tolok mah. Mansur nunjuk ka hilir sabab sidik aya tangkal nu keur kembangan. Nya terus duanana limpang muru eta tempat. Barang srug detela dongdang teh aya keneh. Eusina ge aya keneh, tang korekna teu robah, huntuna nyangereng pikasieun. Aya kene Sur, sok turu bandi dongdang teh ah. Bisi rorongkongna kabur euy. Lamun teu sieun dipake ganti mah nya, horea mah nu kieu teh nya. Bisi ngaragamang ngarang punuk. Ceuk Sarip bari muringis ginggiapeun nempor rorongkong teh. Ah, ulah dibawaas teuy. Pikiranna merah dalima anu jadi tujuan pokok. Adi kajadian kieu mah anggaplah minangka pameulina. Ceuk Mansur terus nutupkeun terup dongdang sarta rancatanana di babener. Sur, maneh ti heula nya? Ah mung ah, sieun nu ngarampak punduk. Ih, heueuh kuning ge kitu bisa anu noel ceuri euy. Ari sarerea embung diareup mah kumaha tuh? Apaan ngagotong mah kudu ditukang saurang diareup saurang. Eta kudu diterangkeun geus nyaho. Tapi ieu mah apaan ngagotong barang aneh euy, mantak dikasieunun. Wah, geus kumaha atuh? Moal nyarek di tukang sarerea, ngigire ngagotongna lah. Ngara sarua ti heula jeung sarua pandeuri, sok geura pundak Sur. Maneh mah mana sina ngagotong di jalan lega. Apaan di dieu mah rarumpil ke saurangeun ge hese. Sok atuh maneh ti heula. Mung ah, hayang pandeuri ah. Ngara babalik kabur. Lamun leungeun si rorongkong bijil teh, apaan mun ti heula mah moal kanyahoan. Da katukangan geus maneh ti heula Rip. Oh pikiran kuring ge kitu euy Sur. Sieun anu ngaragamang kana punduk. Tapi lamun sarerea embung mah cilaka atuh moal aya tungtungna. Kumaha urang sutan amung ah. Bisi eleh ah. Mending ge neangan akal nu sejen. Oh kumaha atuh carana? Da pira aku ari kudu digusur onaman. Kokod si rorongkong talian heula borogod lah. Ngara teu ngopepang. Tah,
bener gitu 1 juta. Ayo lang talian lah surah. Sarit bungaheun ujug-ujug 1 juta weh anak usul Mansur. Nya akhirna mah dua nana harita teh waktosna wargi sadayana penyekapan. Rupina dipungkas dicekapeun dikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka-7. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kemingahan insyaallah atuh Silibelaan bagian nu ka-8 enjing na waktu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Nu mancen sim kuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun ku paratosanana. Wilujeng Paturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.